Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun deui sareng abdi Argi Septianti dina Warta Sore. Sar Bandung ngirimkeun ti penyelamet pikeun milari barita anu dikabarkeun leungit ti kelelep di Walungan Desa Margaluyu, Kacamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Sabtu 27 Mei 2023 sonten. Katerangan Jumaril salah sahiji tim penyelamat dina laporan anu ditampi, korban satajana nuju ameng sareng lajengna disolokan hareupeun bumina di jam 16.30. Maril mangsa keur ulin di cai, korban disangka lesot jeung murag ka Walungan. Budak leutik eta leungit di Walungan, bari ulin kapanggih maot di wewengkon Babakan Kampung Jampang, Desa Babakan Sari, Kacamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Salasa 30 Mei 2023 isuk. Korban kapanggih keluarga anu rek ngalereskeun aliran gorong-gorong. Atos diidentifikasi korban